Aing mah tunduh wae da. Rek nyeuseum haroream, mereka sawah haroream. Mah wayah can balik keneh wae deui ge aing mah. Ya pasti ambak-ambakan deui wae gerak lamun balik. Nya nyeuseum oge sabun teu gablek. Biasa eueuh rek ngejo oge mending ngaringkuk deui aing membuat mah balik Asal usum panen oge motor meni gararandeng lala liwat wae ka dieu. Jaba kupu-kupu meni ararateul. Aing mah kabagian henteu duitna aing. Hoream-hoream teuing rek nyeuseum teh nya. Aing mah seuseun loba banget deui oge can ngejo. Negara randeng bae ngaringkuk oge ku motor. Iya sia teh. Oh, gimana mau nang rame capek? Bagi-bagi rezeki sia teh. Mau gampang buat nang capek-capek yang rame. Kombe sawah nu boga sawah ge koret ieu. Koret mah kudu pinteran Udin. Mending teuing bukan orang nang galak, ulah kita di pulungan cenah. Mane mah. Mani tiba ngasag oge mani kuatan ulah. Boga sawah na oge koret kudu dipinteran. Ieu mah. Moal beak sakotak ieu di pulungan ku aing mah. Jang mah minta tuh jang. Keur nambah-nambah kembe nu boga sawana ge mendit ieu koret ieu. Ibang nyeblok oge mun kuatan koret. Mau diberede nyeblok mah. Geus kayak kumaha lamun ngarambet di bantuan ya. Wah, ilok. Ieu mah balangsak wae kudu manggih beas ieu teh. Ampun dah, Mang, geus di mana ieu? Geus ngasag bela. Ngasag apa nyopetan deui? Ngasag, sia teh meuni kuat nemen pisan. Kamari oge nyopetan. Eta masih iem. Geuning daek wae. Nyaho sorang si ieu murugul di ulah-ulah oge. Saruana pokona mah ieu kalus aku baraha. Nya teu nyaho teuing. Arek Kamari dikumpulkeun. Kamari duitnya berang baraha? 50.000 bela. Eclok atuh 20. Boro-boro dieclkeun sia teh duitna teh disieum kabeh. Matak jadi jelema mah sing bener mah ulah anak nu teu hidang emak mimiluan teh hidang deui. Si iem diulah-ulah oge tuh dage. Geus ka ditu ngasak deui sing menalo pake wing minjem duit nanya. Rek balik ya rek di poe. Poe. Kuat para ranas ampun tengan ibang mulungan oge ari panen teh kuat cara rape
teu kieu mah moal manggi beas, moal nyatu, Usum panen di imah wae mah ngerakeun ku tetangga. Pokona ge kesempatan saker urang-urangna, lumayan sapoe menang sakieu oge. Aing mun jadi jelema beunghar mah moal balang sakos kieu. Diam. Naon sih mah mani gandeng Istu nih. Usum alahan ngagoler wae. Hidang. Core paranas-panas ka sawah Masalah itu popoe jadi kaluar-luarkeun ya. Can nyeuseun-nyeuseun acan mate. Hidang banget. Ulah keblok ya musum alahan mah ulah keblok. Eta mah mawa naon sih? Ya iya geus mulungan pare ya tinggal moekeun. Ya mulungan apa nyopet? Mulungan emang sia Yang geus geura poe tu irik di ditu. Yang teh poe nyerek di poe Tibang menang setengah karung ti isuk. Wah, Ya lumayan sakieu-kieu jadi tambah-tambahan ke hidang. Panyeutkeun kopi aing hayang ngopi. tapi ge ara reueuh mate Ini usum alaun di imah wae. Padahal mah kesempatan jeung jelema teu gablek mah ari panen mah. Lumayan saeutik-saeutikeun oge. Ya eke cai doang ya. Nya cai mah aya ieu cai teh hidang. Ya kopi eueuh mate teu boga duit Belikeun heula kopi tuh ka ditu Ka mana? Ka ditu nganjuk-nganjuk teh bayar isukan, panen da isukan oge. Embung ngerakeun mama cita we nganjuk Geus ka itu gereng nyeseh Wae sabuna ge eueuh deh ge Kalau teh kudu awong-awongan wae, ampun dengan si Iem. Kalau balik capek Geus mata geura poe parena. Engke di poe engke. Lamun geus menang loba, kayak diirik tuh. Terus geus gitu jual parena. Ya sia mah main jual wae, menang capek aing. Hideng. Enes dahar encan. Boro-boro ku dahar sia teh. Bias eueuh deh ge Nya mantak ayeuna usum alaeun kesempatan urang. Neangan pare teh hidang. Nyambung capek mate Ka ditu gereng nyeseh Mama manggloh wae we ge capek. Siap nanglo wae ka kolot. Usum alaeun di imah wae. Lain mah bantu-bantu kolot ka sawah. Teu karunya pisan sih ieu mah teu karunya. Ya nang asagama digerak irik tah. Geus dijerong kerek diirit. Tah hijikeun jeung ieu tah. Kayak isukan arek ka sawah deui. Sia anu moekeun ya. Moe dititah moekeun henteu lapur si ieu mah. Gawena teh molor we geunah. Geus geura mandi. Nyangke ieu kesangna encan kaluar kabeh. Mandi make sabun colek ekonomi. Enggak itu sia Ambak-ambakan wae. tuh karunya pisan ka kolot teh. Kolot teh kudu awongan wae. Enggak mah. Kan lumayan saeutik-saeutikeun oge boga. Hari panen mah paling ge 5 bulan sakali, 6 bulan sakali. Kan pecaklikna teh pecaklikna meuni kuatan lila. Mending we mun boga pare mah beas. Mun pecaklik ge teu bingung teuing. Yan? Iya. Naon sih, Mak? Panyokot ke kaburan. Oh, kadang. Ya, Mat ya. Goblok. Sia teh. Apa cenah laburan? Nu sopan atuh sia teh. Sakalian etanan pengki. Lain pangki meureun, pargi napi. Naon ngaranna teh da poho aing. Nyiru buru. Nyiruna. Ya, Maya. Diirik, Mak. Bantuan aing. Kau lawang irik. Gitu.
Mama meni pinteran. Meni menang loba. Ya mantak deh lumayan salah tiga-tiga mah iyam. Pedenya aing sore rek mangkat deui, rek mulungan deui. Kayak isukan dewe, Mak. Panas sore mah. Gombe emang kajen teh capek aja nu penting mah magi pare we. Kedeng heula. Gawean. Mak, enggeus ya. Kedeng heula mah rek eta deui nya, rek ngalaan deui nya. Ih, nya ieu heula tuh gawean Iya benerkeun ieu tah. Tincakan di kos tadi nya sing titah jadi pare. Isukan kudu dipoe sia teh. Lumayan, nu bener digawena sehari buka sawah bantuan heula aing. Nya. Nu bener. Rape aya wae mate segala sinah ngirik deui ge aing mah mararerang kieu parena mah mana meureun tapi lumayan sih ku aing dijual we sugan rek nyokot karung heula ka jero rek di karungan. Yo, ka sawah teu? Boro-boro ka sawah. Tuh nya. Bukan mah teu boga duit ge embu ka sawah teh da bising hideung. Heeh, batur mah. Panen kita ke sawah, urang mah ngadiukan meki we doang. Oh, orang ngadiukan cibay. Si iem deh kamar dae ka ieu kakak naon ka sawah. Nyokotan gundukan haji naon mah kamari salahan. Cek saha maneh? Ya nempo lah orang mah. Kado ka kamar ka sawah si datang Bu Haji sawah namilu. Lain marangan nu numpot teh maneh wae nya. Ya aing mah tajem setajem silet aing mah. Kebeneran we teh Mah eta salaki Iis masih ngahubungi si iem teu. teu nyaho, jiga nama di belakang urang mah meureun. Juga cara modal sia. Sia mah jorok banget, gadag banget. Yo Iis aing teh tara modal, mata aing awak aing sagede bagong oge tara modal. Hituna hareupeun aing wae, sia mah. Ih bete, ulin yuk ka mana we yuk Daerah emang ya. Batur panen ka sawah Ayo urang baik gitu lagi orang mata boga sawah yuk yuk Heeh, cenah ya. Ulin. Yam, Bu Haji ka mana Bu Haji? eta mah nyuhun naon? Ieu parena ngasag. Ngomong nang asag wae, bawa-bawa menang nyopet. Lain Bu Haji amitah wae Anya maneh mah bongana kitu wae. Rek dibeli moal sih. Bong Ajeun lah 1 kilo 4.000. Bong. Atuh Bu Haji panas urang. Bong loba tuh ka batur rek jual lah. Meni teu percaya pisan ka jelema teh. Sian Iis masih iya kedeng dege pepo aing mah emok wae coba putih teh aing mah Ayeuna ulin ka mana sih batur mah ka kan yang sawah? ada ngan sangu ayeuna mah poe ieu mah Untuk aing teh kanyahoan jelema barurung, lamun kanyahoan jelema barurung, bebejakan ini udah gerage Atuh, dia jual pare. Pare nang asap. Mending saleutik gitu, gimana sih? Rek dibelian moal sih. Sok ayo wes barang yang dijual itu. Ya barang we tah, buru-buru Ayo timbang ayo. Ya geus borongan sakieu we. Yuh, meni sakio dibeliin. Kurang masak goreng barena lingkung nang Ya geus kadieu teh nya. Bersih. Kalau tadi antarkan we. Heeh, ayo nya. Yuk. Tak kayak lumayan. Asal mah capek. Lumayan sakit ge. Yam, maneh mah tas ngajual parenya. Terus amprok di Wejung Bu Haji. Oh, nya kumaha ya amprok. Awas ya balik domelan mah odas ya. Bu Haji ngomong malu lu geus Eta budak keweling nggak masalah indung nama teh nyahon ieu ngajual pare da.
Bu Haji mah takut sih maharing. Sempak itu sempak. Awas magali mahal, ngagilihan wae, meuli mah henteu pas coba oga duit wae. Ayo balik ceris Main lagi tidak Mangga atuh mau sakitu doang moal emang ah. kuda. Lagi beli. Jelema teh pulang pilih meuli mah henteu nya iisnya. Ande hayang tapi nada Teu aing gabe duit. Naon sih itu Bu Haji? Naon sih Bu Haji? Aya gosip. Gosip wae Bu Haji teu mah Bu Haji. Ada hayang nyaho teu. Naon sih? Eta tadi si Iem bisa nyoklanoy duit loba. Duit di saha kadang nyopet deui. Pas ngajual pare tapi teu nyaho parena pare saha meureun. Bobona nyopet deui wae di sawah Oh, deui. ini melang amun teu nyopet teh sugan pare mah odah. Teu kanyahoan dijual. Beja kentok sih, beja kentok sih. Bejakeun karunya. Oh, beja kentok ah. Duit tapi sing dipake tepugu ai dibareke nonom ka mah Hari ini odah. ada mah mungkin dijualnya paling. Oh, Kamu jeung ada dahang. jeung dahang paling ge. Is bejakeun yuk. Heeh. Bejakeun Bu Haji geus di mana sih? Jadi itu tadi mau di calana. Tuh atuh beunang ditawar. Jangan kono Haji nawang wae nya. Kuat ribu kia-kia teh jadi jelema balangsak. Pak eta mah ada kunaon eta pincang kitu. Tabuh aing bela. Pinter sih aja, beta teh aja biar indungna nyopetan anakna ngajualan. Sungut teh dijaga, sia teh. Ya emang aja tah. Eta menangna sakitu wae ho belanya. Eta loba eta is beasna. Aing mah mulungan bela. Mulungan si Iem ge tuh cenah geus dakalan duit kieu wae teh Bu Haji. Nya moal saha? Gundukan Gundukan saha eta dicokotan. Kulan duit di mana sih Iam? Nya nyawa teh Bu Haji tuh geus ngajual bawon emah beureunan emah ngalaan si Iem ngajualan. Pira kutaing bela. Bira godaing di bejaan Ya coba tinggal di ge aya eueuh. Awas ya lamun fitnah di wae ku aing. Ieu sukuna ayeuna ingked-ingkedan kayak isu ka leungeun ak ieu ieu saya. Mak. Gusti karunya capek namanya. Capek Bu Haji. Hari jadi jelema balangsak mah kudu daek capek. Ya mak, tadi si Iem ngajual pare nu emak lain. Pira ku Bu Haji. Oh, amprok tadi mangkatna amprok, balikna amprok. Pantesan itu si Bella tadi ngomong. Coba balik tanya, si Iem mah isuning pisan. Karunya si ieu mah. Kolot ka sawah, balik capek, ngalah parena dijualan. Masalah eta teh duit teh saker manehna. Ya ho, karunyana pisan ka kolote. Oh, sing sabar mak. Sabar wae da geus apa? Anak emak teh kos kitu. Oh, pugu. Geus saya Bu Haji. Oh, ayo mak. Keur mah capek manggi ka kesel. Oh, sing sehat teh mah penting awak Bu sehatnya. Haji. Ayo. Masalah bener ieu teh. Masalah bener si Iem teh ngajual pare.
pisan ka kolot teh. Kolot mah capek. Dengan parena dijual. Aduh. Capek banget. Oh karunya na pisan. Sia mampun dengan kolot mah udah kuat ragag-ragag di sawah oge. Aduh. Capek banget. Kalau aku buat setengah modal. Mak geus balik. Sia ngajual pare aing. Pangajualkeun doang, Mak. Duitna saker emak. Mak. Sing eling, Mak. Karunya na. Mak, sing eling mah pangajualkeun doang. Awak karunya na kain deyem. Lain upang karunya ada mah teh. Aing meuni kuat setengah modal di jalan meuni kuatan ragag-ragag. Ya, tadi daripada ku entok beak mending dijual. Karunya na sia mah. Enggak, saya buru gara dahar. Geus dibelikan dengan sangu. Ayo. Sia da tim teu usaha. Ayo ki suka ada bantuan ngasak, geus. Kok, Mak? Mak, geus di mana? Golongan pare. Ada deh kos kamari deui. Nya moal eta mah si ieu moe kamari ngajakan eta cenah mah dipanggul cenah ge. Geuning mah heueuh wae Nah, aing mah sawana. nurut kan ku aing diulah-ulah ge si ieu mah. Nyawa sorangan sungut si ieu. Lamun geus kaboga. Kumaha sih geus kaboga. Geus hayang Itu nyaho, jika nama di belakang orang meureun. Jeung tara modal ya. Siapa cara modal sebentar. Action. Geuning itu kos mah oda banget. Nya ke batur ke. Iya ya. Ya main sama. Nyuhun. Astagfirullah meni eta.